Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusimpuring dipi hormat tahila perencanaan sadayana anu kusimpuring dipi kacinta. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci kumargi dina dinten ieu urang parantos dipaparinan kasehatan kangge kempel dina ieu acara. Shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun perkawis kabersihan. Kabersihan ngarupikeun hiji hal anu prajogi ku urang diperhatoskeun. Kabersihan oge ngarupikeun hiji kunci kahirupan urang di alam dunya. Ku kituna tos janten kawajiban urang sadayana kangge ngajaga kabersihan di lingkungan sakola. Lingkungan sakola bakalan bersih upami urang tiasa ngajagana. Ku kituna lingkungan sakola kedah dipiara kalawan sae. Insyaallah urang sadayana bakal sehat tebih tinu sagala panyakit anu datang tinu kotorna lingkungan. Mung sakitu anu tiasa kusimkuring didugikeun mugi aya mangfaatna kangge urang sadayana. Hapunten bilih aya kelepatan sareng kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.